Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sampurasun langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur Zat anu maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan kudrat sareng irodat anjeunna tiasa patepung lauk paamprah jang hampura dinten anu bagja ieu. Tahilap salawat sareng salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miwah keluargana sareng para sahabatna kalabat urang sadayana salaku umat di akhir zaman. Mugia urang sadayana kaing syafaat imantuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juru pangajian anu hadirin sadayana, juru pangajian anu hadirin anu sami linggih di ieu tempat nu kusingkuring anu dipilihna. Simkuring kalintang maros bima tur bagjana dina kesempatan ieu. Simkuring tiasa jantan mewakil di sekolah SDN Negla Cisayo kanggo lomba biantara sekolah. Nepangkeun dosen simkuring Fariza Alia kelas 4 SDN. Dina kesempatan ieu simkuring kenging pancen kangge ngadugikeun biantara anu judulna Ngamul Basa Sunda. Juru pangajian nu hadirin sadayana miara sareng ngamul basa Sunda teh kasida pentingna. Pertamina kangge urang sadayana anu netep di daerah Jawa Barat. Tangkas kedah ngagunakeun basa Sunda kangge komunikasi sadedinten. Nanging upami ditingali sadedinten ayeuna mah seueur urang teh anu kirawana kana basa Sunda. Dinawanana oge malahan mah kana basa Sunda anu kasar. Malahan mah teu apal undak usul anu Sunda. Kalangan bulan kasahandapan rasa kareus jeung kacinta kana basa Sunda tos beda. Seueur ibu bapak pituin urang Sunda tapi nyarios adi dinten kaputra nanging basa Indonesia. Ningal kaayaan anu sapertos kitu. Simkuring nguraos ketir kumaha saupamina dina mangsa anu baris tongkat. Basa Sunda teh baris kantun dengan nanggung. Ujalaran eta hayu urang kawitan ku urang Sunda. Urang ngamul basa Sunda ieu. Kumaha carana? Syarat utamina tongtos urang kedah geus rasa kareueus jeung kacinta. Eta rasa kareueus jeung kacinta kana rasa kacinta teh tiasa kucukeun. Upami tersebut jantan generasi urang Sunda bisa ngamulai basa sareng sastra Sunda. Langkung tipayun kena dimanahkeun teh aya keneh. Kujalaran eta hayu urang ngudangkeun basa Sunda anu leres unek usuk basa. Entongna sareng ngungkuna dina unggah gunang tutur. Juru pangajian nu hadirin sadayana mung sakitu biantara disimkuring hapunten pami aya cariyosan anu kirang benerna dina mana. Dipungkas kesusupiran urang Sunda. Jalan-jalan meuli tomat balikna meuli calana juru pangajian anu dipiharna sing ageng dan saleh. Kita nyai impan tinggi di parapatan hapunten abi hapunten di seueur keletakan. Hatur nuhun kana perhatosana wabillahi taufiq wal hidayah.